Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Tapi ketika instruksi Allah, instruksi Rasulullah teu kudu kaharti dibalik instruksi aya rahasia nu urang teh nyaho. Urang mah kapan maca Quran bae ge maca Quran loba nu teu kaharti kajeun baca bae teu kaharti alif lam mim naon alifna naon lamna naon mimna dina tafsir ge wallahu a'lamu bimuradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu hese alif lam ra alifna naon lamna naon mimna naon ulah-ulah kitu Allah bae lapan Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasdid naon hakna urang teu nyaho. Urang mangan sakadar Allah 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 sebab urang mah teu boga guru. Dihartikeun naon alifna Allah, naon lam nu pertama, naon lam kadua, naon hakna, naon tasdidna urang teu nyaho. Eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia. Nu mantak lamun urang sering maca Allah 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 Allah. Sabulan 2 bulan berubah awak urang, perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji huruf dage naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon. Oh kok lamun kurang diaji. Muhammad be Muhammad mimna naon hakna naon mim nu kadua naon tasdidna naon dalna naon urang teu nyaho. Henteu jauh urang. Ngan sakadar perintah Allah. Mukminin atiullaha tuturkeun Allah nurut maraneh ka Allah. Kajeun teu kaharti ge cak Allah salat ulah haju we salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung haju ruku haju nangtung deui haju sujud naon sih maksudna haju teh salat sih ai magrib 3 rakaat ai subuh 2 ai isya 4 lohor 4 eta naon maksudna moal kaharti geus bae sia mah mendingan nuturkeun teu kudu kaharti teu kudu kayak kebal-kebal mah kaharti ku perasaan loba anu teu kaharti ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamurug syarat ti Allah itu kitu bae ulah kudu kaharti bae urang kudu agama Islam kayaknya enggak dapat dimengerti kok agama Islam keras banget ya kalau nyolong-nyolong aja harus dipotong enggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM, enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego, jadi enak. Nah diperbandingkan hukum manusia jeung hukum Allah, moal anggeus datang modar sia, sate sia di akhirat. Iya saya tuturkeun atiullah wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibeungkeut urang ku kalimatum thayyibah la ilaha illallah wa la tawallau ulah mengo urang wa antum tasma'un bari urang kan ngadarenge maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalir ulah urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make ngaji mah terus bae ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui nyokot bang kredit haram ngadenge geus ngajeger-jeger ka ceuli kakarak bunga motor balik ngaji ngredit mobil pan eta nu kos karadi teh jelema buara rego eta nu kitu di cenah kieu mah mobil ge jang ngaji ka Cilongok teu hanai aing kos kitu mah bahasa mana cenah kieu aing nang mulung aing. Ya Allah karim titah nurut ke Allah titah nurut ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun ulah raya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin. Mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin. Kudu berbeda. Awas
Allah. Hei jelema nu iman wala takunu ulah araya aranjeun kabeh teh kalladzina qalu sami'na okos jelema-jelema anu ngaromongna sami'na wa hum la yasmaun padahal kosu teu ngadenge saha musyrikin saha munafikin nya nama ngadenge tapi teu dipake ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake kudu beda sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak urang kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka masa urang kudu akur jeung kafir teu meunang akur teu meunang pelebah hukum-hukum mah teu meunang anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang gade menggade jeung kafir meunang pek bae nyana dagang nyana boga toko urang nu balanja na masalah satu ketika urang nu boga toko nyana balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang engke silih injem ke urang nginjem golok kebel-kebel silih tahu masalah injem gak ada muamalah tapi urusan hukum-hukum sing hade berbeda kudu beda urang mah nuturkeun aturan Allah aturan Rasulullah harinya nama aturan nyana sorangan kudu beda atuh ulah akur urang wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun kana mujizat-mujizat teu daekeun ngadengekeun kana ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding ngadenge nyana tapi kostu teu ngadenge teu make nah gambaran dina Al-Qur'an ieu inna syarrad dawabi 'indallahi summul buk alladzina la ya'qilun Sejanya panggoreng-goreng dawab tetina dabatun teh adalah mayat di bufilaf anu lumpang ngarayap di muka bumi timimiti sirem kalabang segala orai segala kotok segala embe segala sapi segala onta termasuk si udin lempang aya istilah huruf amah ieu teh anu zawatul arba nu mindahkeunana kan teu jelas coba urang lamun nyaritakeun huruf ke ngaji luhur teu mah alat ieu mah nu dimaksud teh mbayar di nu lempang luhureun muka bumi berbagai hewan sasatoan Sajanya panggoreng-goreng satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah orenganan bumbu Allah mah sumu jelema nu torek jelema anu bisu etala jelema nu panggoreng-goreng na sasatoan cakapir teh jaing mah teu torek teu torek boh malah macangan aing cekasan aing ceulik jai mah teu buta oh berarti nu panggoreng-goreng da nu torek nu buta cakapir jai henteu cak si musyrik henteu deui alhamdulillah jai henteu berarti nu buta nu torek etalah panggoreng-gorengna hewan Allah mungguh Allah cak pamarentah cak DPR aja deh cak kira teh cara rekas aja sarua aja cak nu ngaji di Cilongok komoy mah cara rekas horenganan lain buta sabuta-butana lain torek satorek-torekna
buta nu naon ieu as-summu torek an simail haqi tinggal ngadengekeun bener cilik nama aya denge nama hebat tapi teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta teh dihukuman nu kos kitu torek lamun aya jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta torek nu kos kitu ngaran tah mulai tah je atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasa tah atuh aya tatangga urang ge ta DPR teh tah nu DPR PDI pan eta teu daekeun ngadengekeun eta mah torek sarua DPR Golkar sarua teu daekeun ngadengekeun eta ge torek sarua orenganan aing ge sarua sia torek atuh sarua torek teu ngadengekeun teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah urang mah padi kuring ngadengeun nah aing mah berarti henteu teu torek ge alhamdulillah sakana aing teu torek can pugu geus PDB nya na asana aing salamet ge nomor kedua ada bisu jai mah teu bisu cak musyrikin jai mah teu bisu cak munafikin cak kafirin jai mah teu bisu cak jawara jai mah ngararomo cak PNS pemerintah jai ngomong teu bisu orenganan lain bisu teu bisa ngomong bisu teh anin nutqi bihi dina ngomongkeun bener lamun jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim torek lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim anu ngocor ti Kangjeng Nabi torek berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu atuh ambala aya tah nu kos kitu geus puguh kafirin mah tah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kangjeng Nabi jelas sama kafir ieu Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain-lain sebagainya tarorek kata nu kos kitu bisu jaksa indallah cak Allah cak nu nyieuna torek kata nu kos kitu garang orenganan lain itu bae urang ge sarua urang teu daek ngadenge Al-Qur'an bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an eta teh orenganan torek nu kos kitu atuh Islam ge ambalaya teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an beuh isu keneh geus ngadengekeun musik bahkan embung aya kosong ieu ceuli teh di imah geus ngajeger-jeger ngadengekeun musik teh henteu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna naon ngaranna sia bener tante sih eng ragu asana timbul ti sia mah ja teh yasukeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu dieusian ku musik bae hook geus naik sepeda leumpang ditanya ge speedo tah musik bah terus bae timimiti dangdutan pop jazz dan rock kemudian geus puguh dalam luar negeri geus teu ngarti cenah mah nu penting mah geus kikiran saya nggak ada kenal barat lagu naon teh pokoknya mah itu jelema torek terus gitu torek ngadengekeun Al-Qur'an masal gek badiuk di majlis kiai maca ayat langsung matana pereus perepet heulai encan dihartikeun ka karak dibaca doang kena wahyu nya ngejeger ieu Quran lain lalagaan teh nya ieu ku hebatna Gusti Allah dek nyaritakeun jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun jelema anu teu daek ngomongkeun Al-Qur'anul Karim
tedayakeun ngomongkeun hadis Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng, tedayakeun nyaritakeun ucapan Kangjeng, belah dieuna tedayakeun nyaritakeun ucapan-ucapan para ulama. Ieu kahebatan Gusti Allah ngabahasakeunana make inna syarrad dawab, kang goreng-goreng nasasatoan. Geus teu manusia deui, teu manusia. Berarti jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an, rendengkeun jeung kebo bule. Rendengkeun jeung kebo bule. Ulah kafirin, ulah musyrikin geus, mukmin. Baca Quran tilok, ngadengekeun tilok. Nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'an nu karinge tilok nyana rendengkeun jeung kebo bule. Kabeneran ngaranna si Udin. Kebo ge kebo, Den. Cak kebo bule. Lu kakak gua ya. Apa lu? Lu kakak gua adik lu. Ya sembarangan aja. Ih, lu kan cuma nyatuan kayak gua. Apa itu nyatuan? Kebo goblok, gua mau ngahina. Lu cuma nyatuan doang lu. Udah kenyang lu, gitu-gitu lu. Apa itu gitu-gitu? Kayak gua naik gitu. Apa itu namanya? Ah, pinteran lu dah. Ngobrol jada jeung kebo atuh kakana jeung adina. Cak saha cak Allah. Cak Allah eta kaambeun ku kebo ge lamun urang tilok maca Al-Qur'an. Lamun urang tara ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomongkeun hukum-hukum nu timbul ti Al-Qur'an. Teu daekeun ngomongkeun hukum nu timbul ti Kangjeng Nabi, kaambeun ku kebo. Cak kebo kakak gua, saudara gua. Cak embe sarua. Cak orai sarua. Nu mantak loba lah jelema anu disurudug kebo. Pajar adina kunyana. Loba jelema nu disurudug banteng eta teh pajar dulurna kunyana. Nu mantak reungit ge daekeun enclak dinyana lantaran dianggap baturna. Jawaliullah mah lamun salat di leuweung reungit mah reungit sireum tara daekeun henteu pereungit ka waliullah sebab dianggap eta teh jelema anu sampurna. Geus reungit ge ngahormat, orai ge kan ngahormat kumaha lamun Syekh Nawawi manehanana eta diuk dina saung ternyata horenganan letah orai aman. Sebab jelema contohna urang lamun can dianggap jelema lamun urang salat maghrib di masjid uang dihusu-husu urang clek ka dieu lain idina siratal mustaqim goblok sia dianggap baturna kureugit urang dan lain-lain sebagainya, handap awak urang, handap pangkat urang. Lantaran masih kene urang dihijikeun jeung nu kos kitu ngahiji. Endeu kumaha tapa cara Syekh Maulana Hasanuddin di luhur Gunung Karang. Nyana tapa di luhur sorangan bae kapan? Tek-tek bae meureun reungit mana teuing kalabang, mana teuing kala. Belah dina orai, belah dituna mah meureun sasatoan geus monyet ua-ua, belah dituna pisan mah meureun nya macan nya maung. Je, atau lamun Haji Pedi ditapakeun di ditu enggak siap kuburan. Sapoe kaduana urang ka ditu, masyaallah tinggal kopeahna doang. Innalillahi wa inna selesai. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin aman bae. Kunaon? Sieun atuh. Syekh Mansur bae ge atuh sieun macan ka Syekh Mansur, maung ka Syekh Mansur. Urang mah bae ge kuari urang ieu. Lamun ka Sumatera ka Lampung, diudag ku maung. Buyut Mansur. Sieun nya. Asal make buyut. Sebab tat baheulana cek Syekh Mansur, anak insu aing, awas. Amankeun ku sia ulah sambarangan, sia geus ditulungan ku aing. Muhun cek maung teh. Cirina lamun make buyut eta anak insu aing. Mantap urang mun di Lampung. Buyut Mansur, aman. Lamun teu make buyut, nah urang diudak maung. Mansur! Mansur! Mau nggak ngomong Mansur mana sih ya? Mansur S. Makanan gua Mansur S malu ya. Wah beres. Nah, iya Gusti Allah ngabahasakeun
inna syarrad dawabi 'indallahi sum. Berarti betapa hinaana jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an, teu daek ngomongkeun Al-Qur'an, teu daek nyaritakeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, nyaritakeun ucapan-ucapan Kangjeng Nabi, dibahasakeun dina Al-Qur'an, disarwakeun urang jeung hewan-hewan jeung sasatoan. Hina aman. Hina jasa. Masya Allah karim. Dan mata kurang mah betapa indahna urang poe ieu bisa ngadengekeun Al-Qur'an, anugerah nu gede jasa. Jehe, ulah waka amin sia make encan. Encan. Gara-gara dengekeun doang mah teh sia ge ngundang Ki Fudoli mulu dan make DP. Ajunya nago coprak bae terus bae nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, keunggulan Kangjeng Nabi dan lain sebagainya. Selesai bayar ku sia-sia make tanda henteu. Kun atuh kieu na ge henteu yeuh. Atuh henteu marake. Encan asup masih kena sumul bukmu. Alladzina la yaqilun. Teh jelema anu henteu berakal, teu boga akal. Jelema teu maca Al-Qur'an, jelema teu ngomongkeun Al-Qur'an, jelema teu boga akal. Teu boga akal teh kos kitu teh. Lamun urang leuleuh kafir mah geus jelas, musyrik mah geus jelas, munafik mah geus jelas. Ieu mah urang lamun leuleuh pejabat Masya Allah bajuna ge meunang ngaisti ka ngajiripitna pohara jasa. Jalamun leungeun urang dikadinyakeun soek. Ku hebat-hebatna istri ka angga. Kitu kan ku urang. Aduh. Kos hinis bae ku hebat-hebatna. Pohara. Dideuleuh penampilan baju pohara, Masya Allah karim. Dasina wih di dieu ge aya variasian pohara. Masya Allah rambut ge mengkilap sebagai mahkota teh lain lalagaan. Mun dikadiekeun jeung dikadiekeun eueuh hiji-hiji acan nu kadieu nyukurna ge teu daekeun ti tukang paras urang Garut teh anu aya di kontrakan teu daekeun nya nama kudu anu aya di Lipo nyukur bae ge hargana kudu 200.000 bahkan di hotel HI mah nyukur teh hargana 500.000 bahkan di hotel Merot mah emang aya hotel Merot 1 juta. Pun mahal amat. Apan mantas dicukuran teh ku lalaki aja dipencetan. Nu mencetanana teh awewe teu make BH. Eta kakarak mukodimah doang eta mah. Awalan. Starolol gua. Masya Allah. Urang lu menceritakeun sekarang itu. Nah, iya pejabat ngadengekeun Al-Qur'an tilok, ngomongkeun Al-Qur'an tilok, bahkan nentang ka Al-Qur'anul Karim. Rasakeun sia di akhirat. Dihiasi pakaianana begitu mentereng, mengkilap dan lain sebagainya. Lamun dihitung ku arang, ku urang, bajuna ge wol England. Wahara. Aing mah saayana England bae. Sima osok korupsi bahasa ge aing mah teu prenet aing mah. Ngomong naon sia kopiaho. Tuh. Masya Allah karim. Jamna ge ieu teh jamna Rolex, hargana ge ieu pangmurahna teh 500 juta kabelah ditu nama 1 miliar ulah dikira jam teh eta teh merek Rolex. Aju make cincin lagi kos ieu tau mahal tah. Sabaraha duit teh lagi aing ge teu nyaho hargana ieu. Aya di dinya dipake bae ku aing, besi anu leungit los ieu.
teu percaya ieu mah datang ngaku tipu-tipu pararugu sapatuna ge pohara jasa menang meulina ge geus eueuh nu kapilih di Indonesia mah paling di Singapura kadang di Paris dan lain sebagainya iya aksesoris awak bae mahal ternyata timimiti baju cincin terus erloji sepatu dan lain sebagainya Masya Allah mahal tapi tengah dengekeun Al-Quran tedaikeun ngomong Al-Quran eta kos kitu ngan jelema edan alladzina la yaqilun cak Allah ini indallah geus lamun aya DPR turun di mobil sedan begitu hebat penampilanana lamun aya bupati gubernur turun dina mobil mewah hebat penampilanana lamun aya polisi periwitna ge mawa 5 parah kan parah tapi teu daekeun maca Quran teu daekeun ngadengekeun Al-Quran teu daekeun ngomongkeun Al-Quran bahkan nentang ka Al-Quran nu kos kitu adalah rendengkeun jeung kebobule adik kakak alladzina la yaqilun polisi teu boga akal DPR teu boga akal kiai kumaha aja mun kiai sarua kiai teu boga akal sarua cak Allah lain cak kula cak Allah kadenge ku celis ya cak Allah geus marah deui ka aing aing mah nyampekeun cak Allah kunaon marah ka aing tolol cenah ki ucing mah jelema kos kitu pajar akal baca kusia goblok tolol tanya cek aing keur nyampeikeun goblok cak Allah Masya Allah ta inna syarrad dawab sanya-nyana pangjore-jore na panggoreng-goreng na pangjahat-jahat na nuku malandang di alam dunia yan hewan indallah munggu Allah jelema-jelema anu torek nong torekeun ceuli da teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an al-bukmun bisu teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an alladzina la yaqilun adalah jelema-jelema anu teu boga akal edan berarti orenganana yang nyawa jelema edan mah eta oreng lolobana mah nu edan mana ek sedan urang asup ka pendopo edan kabeh urang asup ka hotel weureuh kabeh edan mayoritas nu mantak lamun aya jelema jadi PNS tapi mempertahankeun hakna batur ka kalernya nama tetep bae ka Allah batur teh salatnya nama salat batur ngabohongnya nama henteu batur korupsi malingnya nama henteu Masya Allah ieulah mutiara terpendam di tengah-tengah jelema anu rakus tapi nyana jujur aya bae henteu sakabeh polisi edan kabeh teu sakabeh PNS juri kabeh teu sakabeh kiai bloon kabeh aya nu benerna aya 10 hiji loba teu 10 hiji mah 100 hiji aya Masya Allah ieu Gusti Allah ngabahasakeunna inna syarrad dawab geus teu kira-kira berarti urang dianggap hewan manusia dianggap hewan padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim ulah waka ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi teluhur lain lalagan emang kumaha Allah teh Gusti Allah memehnyieuna naon teh kapan kobado-kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna tidinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Kangjeng nu paheulana dicokot tina nur Gusti Masya Allah eta nur Kangjeng Nabi teh dibagi nu hiji dijadikeun dunya nu hiji dijadikeun aras nu hiji dijadikeun pena nu hiji dititip-titip jang wujud Kangjeng Nabi Masya Allah nu mantak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqtul aflak
Muhammad lamun anjeun mun aing ti kira-kira kentenyeun anjeun niscaya moal aya alam sebab ieu alam kabeh ti cahaya Kangjeng Nabi kara-kara luhurna Kangjeng Nabi Masya Allah kan pohara amat mata poe bercahaya menang ti nur Kangjeng Nabi bulan bercahaya menang ti nur Kangjeng Nabi bintang bercahaya menang ti nur Kangjeng Nabi eta panon poe bisa nyangan alam dunia Kangjeng Nabi mas sayyidul mursalin khatamin nabiyyin pamungkas para nabi kepala penghulu para mursalin berarti kan kabeh menanti Kangjeng Nabi Adam teh menanti Kangjeng Nabi Idris menanti Kangjeng Nabi Nuh menanti Kangjeng Nabi Hud kabeh Kangjeng Nabi Isa menanti Kangjeng Nabi Nur Kangjeng Nabi ngarupa Adam ngarupa Idris ngarupa Nuh Ibrahim dan lain sebagainya betapa mulia Kangjeng Nabi cahaya mata poe menanti Kangjeng Nabi cahaya bulan menanti Kangjeng Nabi Masya Allah karim hebat amat Kangjeng Nabi laulaka lama khalqul aflak jelema anu henteu dibere hidayah nyahina ka Kangjeng Nabi jelema teu dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim antapkeun deuleukeun ka di akhirat jeung nu ngadukung deuleukeun di akhirat dawam kitu ngaran sato hewan jelema ka udang lah barang jeung jana ka neraka jahanam setan teh alladzina la yaqin teu nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi laulaka lama khalaqtul aflaq nu mentak luhurna Kangjeng Nabi hayang kapangijeng Gusti Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakiceup Kangjeng Nabi mah atuh yap ka dieu cak Gusti Allah Muhammad sat ti Mekah ka Aqsa yap ka dieu sat ka luhur atuh kabeh menanti Kangjeng Nabi ulah lain nu kahalangan Kangjeng Nabi atuh deuk kahalangan kumaha cenah tatangkalan siap teh nanti aing ngahalangan aing cek Kangjeng Nabi langit kahalangan ka ieu ada awas siap teh cahaya aing awas aing ka pagi jeung nyieun aing nyingrai kabeh ku cahaya Kangjeng Nabi awas cek Kangjeng Nabi dumantak Kangjeng Nabi teh dibahasakeun rahmatan lil alamin langit karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi bumi karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi lauhil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi deuk mana nu ngahalanganana ja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi Masya Allah ku hari urang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sangat bisa atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad mana cikupa ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu kuda dek eleh bae nundu tam gubrag bae ka ditu ngaran bae Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad kapanggih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya Kangjeng ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng saha eta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah di Kerem Gusti Allah cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah digempakeun ku Gusti Allah cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah di Surabaya eueuh wali Allah yakin dibalikeun ku Gusti Allah untung masih keneh aya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kiai bejaan coba cenah wali saha atuh ambalaya ya wali kota wali mujbir ada waliullah mah lah ya dipul wali lah walingan ayah teh nu batak cukup Gusti Allah
ati'ullah wa rasulah nurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah. Mantap kurang kudu nurut ka Kangjeng Rasul, urang teh nyaho ka Allah menang ti Kangjeng Rasul, urang nyaho salat menang ti Kangjeng Rasul, nyaho puasa menang ti Kangjeng Rasul, nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeng Rasul, ieu teh nyaho urang perbudiahan, permuamalahan, permunakahatan, perjinayatan kabeh menang ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia jeung agungna tu Kangjeng Nabi. Mantap kurang dimaulidankeun, dirajabkeun. Eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahoeun kana kaluhuran Kangjeng. Encan nyahoeun. Cenah Persib mah tilok. Aing bola tah mah ajat sudrajat. Teu nyahoeun jada kaluhuran Kangjeng Nabi. Lamun geus nyaho kana kaluhuran Kangjeng Nabi, endekna marhaba bae ka jeung jelema ge. Geus nyaho kala kaluhuran Kangjeng Nabi mah boro-boro loba jelema jelema ge marhaba marhaba ya nurul laili marhaba mar. Ke beurang marhaba marhaba pamajikan ge asa jadi kieu ieu. Barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki ieu. Kapanggih jeung Kangjeng jeung pamajikan marhaba marhaba. Aduh, jadi ngagesle cenah ieu. Nah, gitulah keutamaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang menang diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi. Tinggal dibuka-bukakeun ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar. Bukakeun aya nur Kangjeng Nabi. Mantap. Ketika orang maca sholawat langsung. Urang datang ka Madinah teu puguh teu garuh. Ceurik heran. Urang barang datang ke Madinah, Masya Allah, langsung ceri. Kula nanya, Aisyah ceri kuna, stoku katijak ya kan. Hajikan si Aing agungkeun Kangjeng. Aing, sungguh. Orenganannya nama, urusan anak katinjak ku orang Arab. Ayah baik. Tolol, tak budak ayah pergi jelmana. Aduh. Terenyuh hati orang tepuguh tegari kunaon merasakan aing nu jauh di Indonesia bawa dosa ka dieu kok bisa kapanggih jeung Kangjeng diyakinkeun Kangjeng mah teu maot nyanakan ningalikeun isin amat ku isina ka Kangjeng Nabi urang langsung kurucut cai mata jauh aing di Indonesia aing maksakeun susah sebenarnya berarti ku cintana ka Kangjeng ngan sakadar mawa dosa mata dosa ceuli tetapi aing nu pinuh ku dosa bisa kapanggih jeung Kangjeng betapa luar biasa sedengkeun Kangjeng kan janji man zara qabri wajabat syafaati saja lamun nu ziarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib menang pitulung kaula betapa urang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi karasa ka jero jantung Masya Allah nikmat amat. Padahal malamun nginget-nginget di imah mah horenganan eta kemunggah hajina saparona ngahutang. Balik ti ditu kabayar tah moal. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ngurucut agung Kangjeng. Urang salam boro-boro di Madinah atuh di dieu ge. Assalamualaikum ya Rasulullah dijawab alaikussalam. Emang pun bisa kos gitu. Kangjeng Nabi makan teu kalah ngan kunan onjak kabeh jadi pendeta nu Kangjeng Nabi. Ketika aya suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetep adab-adabanana make malaikat. Pan malaikat bah lamun malaikat dideuleukeun aslina ka urang ye nyana sukuna di 7 lapis bumi, ieu di 7 lapis langit. Gede atuh leutik jasa dunia. Urang salam adab-adabana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ku malaikat disampaikan. Tek nyana henteu indit ya Muhammad salam teh. Ti saya teh Haji Pendi. Inditkeun bau. Cek malaikat ku di teu puguh maksudna salam teh naon nyana. Yang berkat apa asli? Urang maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Terima ku malaikat. Angsongkeun ka Kangjeng. Ieu sa salawat di saya. Bejakeun. Oh bagus ya Baye. Terima.
Masya Allah. Namun orang geus bisa ngabayang-bayang model kos kitu moal hayang eureun maca sholawat. Indah amat orang ka aku urang ku Kangjeng. Sebab aya nur Kangjeng Nabian di awak urang. Eta henteu terbuka sote nur Kangjeng Nabi teh ieu teh aku nafsu urang. Nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang. Nafsul lawamah. Kemudian aya nafsul mardiyah, aya nafsul kamilah, aya nafsul ammaratu bisu. Nah, aya anu endeu kapanggih bae nafsul mardiyah jeung Kangjeng Nabi nafsul kamilah. Tapi nafsul ammaratu bisu ngahalangan. Nafsul lawamah ngahalangan. Tinggal perang, tinggal kumaha bisana urang. Ja urang na mati nur Kangjeng Nabi. Nu mantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan. Lamun Kangjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage, atuh hamba nage, atuh umat nage, atuh bisa cara Kangjeng Nabi. Ai eta Kangjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jeung nu keur ayun-ayunan handapeun aras. Kangjeng Nabi nanya, "Man ya Jibril?" Eta teh umat anjeun Uwais Kurni. Nya nama istirahat di handapeun aras ayun-ayunan. Kipu Dolima kapan dicitra? Eta kelas kiai atau komo kelas mulai di kiai nama citra. Masya Allah. Nah iyalah ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah, tentang dirina diangkat jadi rasul, tentang wahyu Al-Qur'an kan kade kula teh diangkat jadi nabi ya, diangkat jadi rasul ya. Kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad? Ai maneh ngaku nabi mah babari, maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu gampang tamah. Tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah Qusay bin Kilab. Hudangkeun sanggeus sakudang nyanangke ngomong tah dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah, utusan Allah. Tuturkeun ku maneh aju ka jero kuburan aing ka karak naik nurut. Teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan teh. Lamun encan nu paeh dihudangkeun, moal aing mah iman ka sia Muhammad. Tah, jeung nu lain-lain deui. Coba tah. Inong urang kepala urang tah. Abu Jahal CS. Hudangkeun ku dia Muhammad. Lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal kaluar deui jeung ngomongnya ngaing bakal iman ka dia. Kasurpan rangkas masalah ya. Masya Allah kahayang model kos kitu pohara jasa. Kumaha Kangjeng biasa bae Kangjeng teh jasa para ta'anut tama kos kitu mah ngeuh-ngeuh hungkul ngaririweuh. Percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku Kangjeng Nabi Musa. Kumaha pamentana Musa? Ngajak ke pangeran bae coba atuh deuleukeun hayang nyaku bata kami kos kuat pangeran. Ambo aridallah jahratan. Coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu. Satungtung can deuleuh aing ka Allah moal iman ka sia aing mah. Sarua jeung ieu. Sarua. Masyaallah kan. Mentak walau alimallahu fihim khairan lamun nyahoeun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bismail hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakni kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh eueuh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Qur'an jageus nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu dibere daek ngadengekeun Al-Qur'an. Geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang kad dinistakeun Al-Qur'an. Sing kudu boga keyakinan kana kabeneran Gusti Allah. Ndek uji keyakinan mah cara ki halaj. Kumaha ki halaj? Sanajan dibunuh tetep bae Allah.
Bilal seret Allah Allah hu Allah seret Allah 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 yakin Syekh Siti Jenar buluh Allah 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 eta kapan gambaran jelema nu boga keyakinan geus teu kudu urang dibuluh timbulkeun keyakinan urang aya jauh coba aing paeh tante diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid Halaj mah dibunuh Syekh Siti Jenar mah dibunuh Syekh Abdul Qadir mah dileuweung Irak 3 tahun Syekh Maula Hadasan Birin di Gunung Karang 3 tahun coba aing tengah masjid kunci urang masjid trek pareuman kabeh sorangan urang di dieu ulah nyeuleut engke ge mulai aya salat tak naonnya keyakinan orang gampang kayak eta deui jin mah sok kitu bae jin mah ngalalaga urang jandela masjid teh okos lu bangun make rokrak tak aju bae empot-empotan boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan empot break wah asli mah aya ieu ceuk break sadaqallah keyakinan yakin sama kok gitu aya yakin lain kos kitu di kuburan urang teh kapan di hayang jauh coba di kuburan nafsu urang teh hayang jauh coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar keneh teu kudu di wali teu kudu di kuburan wali teu kudu di kuburan ulama di kuburan anyar tengah leuweung indit kabeh hayang nyahong nguji nafsu aing coba resepen teu keluar sama ayo keluar sia keluar haseup nu gede haseupna ayo ya emang aing sieun ka haseup aing sok gede kenyotan bae ge haseup ayo gede haseup tuh gawujud pocong 2 3 ulah hiji 2 3 4 ayo ulah hiji sia aing emang sieun ka sia henteu aing mah ayo ayat 2 ayat 3 pan ngalobahan sia aing mah ngalagaan boga keyakinan itu jadi wali bae urang pugu cicing tengah peutingna ge zikir ngesieun bae moal jadi wali naon sabab nafsu lain ka Allah urang berarti urang kemanusiaana terlalu tinggi kene lamun geus ngageser sia teh aya cahaya kangjeng nabian kangjeng nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia wanian kangjeng nabi mah sia awak aya nur kangjeng nabi manya teu wani hayo sia paksakeun hayo wanikeun ka kuburan wanikeun teh sia teu nanaonan aya nyaho urang luhur jeung henteu na tah nur mah geus aya ieu ti Gusti Allah berarti lamun urang aya cahaya kangjeng nabian atuh cahaya Allah tuh beukeung ngadeuketan aya cahaya apa kan nur kangjeng nabi ti Gusti Allah atuh urang teh ieu ti Gusti Allah je ulah sambarangan urang dah dikaluarkeunana waktuna geus ditetapkeun ku Gusti Allah mantap Allah maha uning ngakajen kuku maha ge pibaguseun pigorengan teges nyaho walau alim Allah lamul uning Gusti Allah kamanehanana khairan bagus mun Gusti Allah nyaho bakal pibaguseun pibereseun kana ngadengekeun Al-Qur'an teh atul asmahum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an kulantaran geus uning Gusti Allah teh bahwa manehanana kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunyana tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun hadis Kangjeng Nabi eta teh geus aya di ilmu Allah bahwanyana bakal cilaka tuh
lamun dibongkar masalah laokna panjang ku ahli nahu, perbedaan jeung ahli fikih, perbedaan ke jeung ahli usul fikih, panjang nyaritakeun laok. Lantaran laok teh lamun urang ngaji alfiah mah laok imtinaiyah, imtinau syeb, imtinai goiri, eta laok ngaji orok mah kos itu. Lawajitani lakram tuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakeun isun ka ing sira. Lamun sia datang ka aing, aing bakal ngamulyakeun ka sia kulantaran sia teu datang atuh aing henteu ngamulyakeun anak ge ka sia, teu ngamulyakeun anak aing ka sia kulantaran sia teu datang. Kaharti ku sia. Atuh aing ge puyeng. Mal bisa lamun lain nu mondok mah mah lamun nu mondok karak, kitu ge lamun nu teu poho. Lawat pusatin bimudin wayakit atuh ieu sarua kurang dijadikeun law imtinaiyah bagus bisa berarti imtina usyabi imtina ghairihi geus atuh ka imtina ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina tina hade geus atuh kulantaran manehanana geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean nah jahannam eta kakarak saarah lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui lamun dibandingkeun deui ke dina usul fikih lain deui lantaran lao teh eta mah paranti budak make lao imtinaiyah panjang ngaji lao bage ieu mun dibahas lao moal datang moal anggeut eta ka asar aya nu ngajoak lah diulah kiai lapar teh emang sih mau hubungan jeung beuteng mah lulu hayang nyaho kuduna mah awak coba hayang nyaho sia datang ka mana paeh teh sih ngadengikeun Quran coba ulah puyeng nyana keneh nu ngomong nyana keneh nu ngajawab puyeng tah ieu geus aya di ilmu Allah emang ilmu Allah kumaha awas ilmu Allah teh hartina kanyaho Allah manganyahokeun kana 4 perkara masyaallah hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina nu teu kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya nu maujud kanyahoan hiji nomor kadua na makdumat anu ge kanyahoan ku Gusti Allah nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah nu aya bakal tingkah eueuhna kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan nomor kaopatna nu bakal aya nu encan aya cek urang mah bakal aya bakal kanyahoan lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya bakal ayana bakal iraha jeung kumaha kanyahoan ya Allah nu teu kanyahoan berarti anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah nu teu kanyahoan boro-boro nonton tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah tong tolang nangka kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya kanyahoan nah maklumat nu can aya kanyahoan geus kanyahoan ku Gusti Allah anu aya bakal kanyahoan eueuhna kumaha jeung ka mana jeung kumaha nu can aya maklumat bakal aya na kanyahoan jeung geus aya na kumaha kanyahoan nu kaluar tina ilmu Allah mentak eta para musyrikin jeung kafirin teh ya di akhirat mental ke malaikat Zabaniyah hadieu naon bejakeun ka Gusti Allah balikeun deui kami ka dunia lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus warasatul anbiya deuk nuturkeun aturan-aturan Muhammad bejakeun ka Gusti Allah lantaran loba jasa tah nu usul ka malaikat Zabaniyah demo ahli neraka ayo bejakeun ka Gusti Allah naon Zabaniyah ahli neraka demo sarwan teh jeung demo 21 sudah bau lebih dahsyat naon
men taga Gusti dibalikeun deui ka dunya lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Muhammad namun umat Muhammad jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad oge bakal ngahormat ka para ulama salafus sholihin warasatul anbiya penerus para nabi cak ulama haram halal dan lain sebagainya dek itu tah coba kumaha Gusti siapa zamannya geus aya di ilmu aing teh pangeran geus jaho dikira-kirakeun nyana bakal ka dunya deui bakal balik deui zamannya murtad deui musyrik deui aing geus jaho mantak geus ulah didengekeun ku sia terus kulub zamannya kulub golotrokeun deui seunana kompak ku sia geus aya di ilmu aing kajian kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunya barek iman aing geus nyaho tah ieu emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi andai kata ieu Qusay bin Kilab dihudangkeun Abu Jahal dihudangkeun ngomongnya na hei taluturkeun kumaha tah Muhammad teh nabi asup deui ka kuburan moal iman ieu eta mah ngan anu teh moal iman jehe atuh deuk wajah geus kos kitu geus aya di ilmu aing teh Gusti Allah aing mah nyaho kanu geus araraya aing mah nyaho kanu can aya aing mah nyaho nu can aya bakal aya kukumahana bakal nyaho anu geus aya bakal eueuh aing nyaho geus jabaniah tugasnya mah tugasnya bae kulub sate ku sia panggak geus sakitu bae ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo ulah geus oprak-uprak ku sia kabeh asal kasisi ka tengah deui beres geus teh ieu ge sarua geus aya di ilmu Allah jadinya na teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an bahkan meunisakeun Al-Qur'an eta teh kunaon emang geus aya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean anda eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an anda teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an eueuh kahadean jahannam walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun walau asma'ahum lamun dikira-kirakeun fardon dikira-kirakeun Gusti Allah mere daek ngadengekeun ka para kafirin musyrikin padahal mah Gusti Allah teh qad alima alla khaira fihim kabagusan jelema eta teh geus aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman tapi dibere daek ngadengekeun engke ge latawallaw wa hum mu'ridun niscaya mengo didengekeun ku nyana padahal mah geus eueuh kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur geus lamun aya jelema lain kafir bae geus puguh si itu mah kafir lain musyrik bae geus puguh si itu mah musyrik lain munafik bae geus puguh si itu mah munafik urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pi jahannam ih jahannam cak Al-Qur'an kredit eta teh doakan haram kos itu riba urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung latawallaw wa hum muridun jahannam ki haji tinggal ki haji komo lain ki haji bae leuwih tinggal ki ulah sembarangan pake Al-Qur'an teh dengekeun lenyepkeun pake henteu anti jahannam kudu tamat Qur'an henteu anti jahannam kudu hafal Qur'an bakal sing kejebur anu tamat Qur'an anu hafal Qur'an teh sing kejebur bakal ka neraka jahannam lantaran Qur'an teh lain sakadar dihafal tapi dipake ieu tah walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh ja ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen ti Amerika datang ke Indonesia hafizul Qur'an bahkan jeung tafsir-tafsirna bisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an
anu ditenden di Jawa Timur tete 20 ditenden di Jawa Tengah tete 20 yang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris talar Quran berikut jeung tafsirna ulah dikira jangan teh terus-terusan nah eta jangan talar Quran talar eta hafal tafsirna hafal Haji Iman la tawallaw wa hum mu'ridun mengong ngabalieur wa hum mu'ridun ngabalieur dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jangan mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti kitu jang elehkeun nundukeun Islam teh seperti kitu matak riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat kunyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan situs-situs tadi jang ngelemahkeun urang mulailah asupnya ka Wahabi ke asupnya ka Muhammadiyah jang meranganna moal bisa langsung kali Sunnah wal Jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti kitulah sing yakin ulah ragu-ragu seperti gitu hancurna Arab teh kos kitu di urang gedeg buat seperti kos kitu nah kajen geus selanan urang mah husnuzon bae nu penting mah urang rapihan ieu mah urang geus sarua bae maca Quran tamat deui tapi perubahan bahkan ditalar Al-Qur'an bahkan katalar Al-Qur'an teh horenganan jadi alat pake neangan dunia bahkan pake baling pake korupsi atuh sarua bae ieu ge walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun na'udzubillah min mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere bentah mata hati orang dibere teger keyakinan jeung iman orang sehingga orang dibere daek ibadah ke Allah dengan mantap di akhirat orang ngahiji jeung para mursalin para nabiyin para waliyin di bawah bendera kangjeng Nabi orang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ja'far Shadiq ucap Imam Ja'far Shadiq ujida bil Husain 33 dhanatan dan temu kalawan Sidina Husain apa tetelulan 30 tatu warbaun wa 30 darbatan dan babatan 30 pukulan ikhtalafulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh ya manhu ing Husain faqala bagang ucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul Kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labat innal ladzi qatala Husain ing satuhu kang ngabunuh ya ladzi ing Sidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas qala Yahya ngucap sapa Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putranan ke Sa'id yarwi ku ngariwayatkeun ya Ibrahim ing dalam allazi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yaktuhu Umar ibnu Sa'ad satuhna kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putranan ke Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusiba qatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satuna Umar kana iku ana ya Umar iku al amira pemimpin alal khayal ing atas kuda iku mimpin ing atas jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latis sabaki Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring perang merangan ing Sidin Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan maranta alaihim ing atas khayal sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betan ke Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu inyata ayyuhaliyahu inyanta anda daakeun gitu pamimpin ya Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai in zafara bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain bagana pitil kal khayalan ana ikut tetapin dalam mengkono jaran wallahu a'lam ta Allah iku kang mauninga kaum apa kaum min Misra kang tetap saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman bagana Sulaiman lan ana sapa Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu
nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nu nami Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti. Timbullah ti Sayyidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama. Mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh. Sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain sengit ambrang-ambrangan pinuh ku getih teh sengit ahli Allah maka kitu aya waliullah dibunuh di zaman Syekh Dakob ngocor getihna teh ngalapad Allah be Allah masyarakat heran getih ngagambar sorangan Allah nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diisi ku Allah. Di urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji ngobrol nu penting-penting sare biasa. Aju kok bisa gitu atau per detik alam nangis boga dua alam nasut aya alam lahut pan alam teh dibagi aya alam nasut aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut. Urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun heula nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu alam sekupi naik alam apansa atuh dibejaan heula nu mantak dorekat sapi jelema anu ulah sok ngomong-ngomong torekat ge lantaran mandul kena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ye mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut. Di dia alam malakut alam malaikat. Jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat. Ai alam nasut mah alam nasia, alam manusia loba poho. Ieu mah alam urang. Mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae. Dibere ilmu takabur, dibere gagah sombong, dibere jabatan teu jujur. Neraka tah alam nasut. Mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut. Geus aya di alam eta alam malaikat saumah malaikat eta nya nama terus bae ngalaksanakeun parentah Gusti teu pernah bae maksiat saeutik-eutik acak urang manusia tapi aya di alam malakut. Urang ge osok ngacepan ari bulan puasa teh nya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut. Artina sia nya zil mulki wal malakut sia naon artina zil mulki wal malakut atuh teh nya dibaca tapi teu nya subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati was sultani wal jalali wal jamali wal kamali. Ada aya alam jamal aya alam kamal sifat Allah nu bakal disorang ku urang. Jalal di mana kumaha, jamal kumaha dibaca ku kabehan. Bahkan Muhammadiyah ge maca jata mah ti Kangjeng Nabi subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriya wal jabarut. Aya alam jabarut. Aya di urang mah jabarut teh pabrik. Jabarut. Alam jabarut teh tina jabar alam pemaksaan Allah.
artinya kumaha teu boga daya upaya urang dipaksa ku Allah lempang asa dipaksa ku Allah diuk asa dipaksa ku Allah nangtung asa dipaksa ku Allah dahar asa dipaksa ku Allah atuh eueuh ikhtiar geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta saha eta para kutubul aulia geus teu boga rasa dirinya mah mentak leutik dunia ta hayang ke Mekah Mekah dideketkeun lengkah trek Jabarut Allah Jabar Allah pan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta atuh hayang ka mana sia hayang ka Mekah deketkeun Mekah tek lengkah tek anu hayang balik deui cek cenah ka Cikupa di Cikupa dideketkeun ka pasar hayang ka pasar iya didinya tah loba rambutan Angge datang ka Cikupa hayang ka mana deui cek cenah atuh abdi mah kumaha Gusti bae kerteg sia hayang ka mana hayang ka Bali Gusti naon tuh ka Bali neuleun nu sataranjang ih ai sia turun deui ka alam nasut deui atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti turun geus di alam Jabarut turun ke alam malakut turun deui ke alam nasut loba jasa malaika wali nu turun turun eta mamrih mentak sensitif kewalian bisa naik keur lempang keur diuk keur ngaji keur ngobrol keur sare keur maca Quran keur tafakur angkat set kaget di alam eta ai tapi teh kabita deui turun deui mentak istiqomah ya khairun min alfi kawab hese jasa sok bae aya santri ngajar ngaji ya ngajar boga santri 20-30 istiqomah nikmatnya nata boga kanikmatan kajen kuku mage isuk-isuk maca riyad berang sorogan 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 mah kos gitu pan itu pugu mun kadang kubat terus ngaji tah naon tah sih kos kita mah labjak tegartieun nikmat tah datang ke asar salat dan Allahu Akbar eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya naik derajat jol bae Golkar Assalamualaikum salam ulah cicingan ieu kan negara urang tanggung jawabna kan urang atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha jadi kepedulian orang tadi diterapkan agama teh lain ngan di pondok pesantren tapi jang umat. Ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kiai. Nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala Allahu akbar. Ieu mah sakadar masukan bae ieu mah balik bae nya helanan ke urang gampang ngobrol deui gribel we 2 juta. Balik nyana gede oge nya. Giraha ka dedeunya mantep oge menang seminggu Waalaikumsalam ngobrol geus rada hangat geus rada hangat anu tadi natas dohor ila manala ila gamilin jang pre heula kamu 2 juta bagona ieu berangkat geus iya peduli jadi orang teh kudu babarengan jadi orang teh kudu duduk sama tinggi duduk sama rendah gitu berdiri sama tinggi jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan betul lamun umaro ieu henteu jeung ulama tuh bahaya pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang ngan umaro doang geus gitu bah aya ulamaan bareng orang-orang tertarik geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah engke ieu aya putaran ieu nan ngaranna itu kampanye geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus ke dijemput geus pokona geus kakitu bae geus ieu naon ieu mah penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai geus pokona mah atuh mangga atuh
dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa paslun tawi iki ku si pasol ale tetep bilang kuari barang 2 juta paslun utawi iki cak santripan heulai malulu heran guru urangnya Golkar eta teh karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna ieu agama teh lamun kitu ngagarelok eta teh kos kararitu kabeh ge anu tadi anu lawalu perintah ini bapak kote warman balaka eueuh cak kuari mah gandeng sia geus urang hafalkeun kos gitulah cak kiaina keneh gandeng cak kiaina geus ngajing soroganna ka ditu we geus teu daekeun waya tisa ta sarapan teh huruf iku sakang huruf pae albawa gandeng terus naikkeun gaji amil teh dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji dicabut ku Allah nikmat salat aja ku batu salat teruskannya ai mama ka mana rapat wih guru urang rapat budak aing getek gede kiai rapat getek gasa aing masyaallah karim kiai rapat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah mati kiai-kiai yang rapat ajur-ajuran tah ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya kiai teh cak usaha teh cek kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi dia ka sekupi masyaallah karim ya sejasa istiqomah tadi cabut tah ieu keur carita alam tah jadi bisa bari dahar tapi zikir tapi ulah coba-coba ya teh mah lain hayalan ke dahar coba majikan lah kak kok dahar sih gitu amat aing luarna dahar aing hatena mah zikir pan kitu amat jore ja kadeuleuna sia mah teh nyaho aing ngaji di Cilongok coba majikan lah bebeja pan kakula ka haji jadi edan kiai baru ngaji ka Cilongok edan atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeuleuna biasa bae biasa ngan paling rada cicing bae paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna amun eueuh guruna eta kos kitu tah di kamar buceun eta mah haji eta mah geus di kamar wae kunaon tuh lain jadi wali jadi kegrogol guruan awas nih ade besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah lantaran kunaon ieu lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumakninah kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang tentrem kok ieu jadi edan ditanya menang guguru ti mana menang ti mujarobat cenah teh aing budak jadi dukun kana ieu ulahnya wirid-wiridan nu dina buku teh digurukeun ulah sanajan sholawat sanajan zikir ulah ayat-ayat Al-Qur'an teh digurukeun mah bahaya komo norekat jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engke na neuleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain gitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan
engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngalepaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu saja engke mah ahli tarekat teh maca kitab maca koran ya namun kena kieu terus teu kaca kita majalah pemembang sanu pingping na kadelu majalah eta kos kieu mantep ya cek kena ieu eta ahli tarekat zaman bari teh kos kitu arolol jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat entak sing gade ulah ancub nu kitu engke ge urang saeutik-saeutik ku ngaji ngadengi ngarenyeb sorangan hate sieun heula kana haram resep heula kana sorga eta teh kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis eusina mah akur obat-obat keneh urang gitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga lompat abdi ti sorga Gusti lain sorga harapan abdi meureun sia masieun ka neraka teu Gusti cirina naon sia belum abdi ka neraka moal kudu ngejak saeutik-eutik aja atuh sia hayang naon hayang nu nyieun sorga jeung neraka ka Gusti kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang aing mah kiriman ku sia cincin embung aing mah hayang naon hayang nu boga cincin eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku bila memandang senyummu masyaallah tah eta teh keur carita dunia. Nah iya Ja'far Shadiq Kutubul Aulia iya horeng Ja'far Shadiq anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub para wali terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq tak didele silsilahna ku Gus Dur coba silsilah kumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah thariqah Utsmaniyah thariqah Tijaniyah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah nih, guer mutabaroh. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini, salah. Nyakeun Gus Dur mah seluruh silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Tah, jadi nyana teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah iya. Ja'far Shadiq. Nah kapanggih wujida pi ujinan gitu naon ngawajir wujida bil Husain kapanggih di sirna Husain salasun wa salasuna panatan 33 cacagan. Di awakna aya 33 luka, masya Allah. Wa arbaun wa salasuna darbatan 34 urut nenggeulan. Ya Allah, dianiaya. Nyeri henteu. Sina Husain karasa nyeri henteu. Kanyahoan henteu na kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa na nyeri nikmat cek saya. Abah mah hayang hirup deui, hayang perang deui, hayang dicacak deui. Ngeunah jasa. Ieu teh lain nyeri lain ngeunah, ku asing ngeunah, nikmat.
nikmat ngeunaheun jasa. Masya Allah ngeunah. Eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan kuari teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti. Urang mah nu ngeunah teh cak letah. Eta sia dahar ngeunah wah opo. Mantap. Urang mah nu kitu ngeunah. Salat teh ngeunah, zikir teh ngeunah, maca Quran teh ngeunah, aya ngeunah kana sora. Lain eta. Tah dibalik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana. Nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman. Tak etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah. Mantak dirangkum besi salah ieu silsilahna ayalah mutamar thariqah. Eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan guar mutabarah. Ki muslim benda kerap menang thariqahna ngeunana langsung ti Syekh Hidayatullah. Syekh Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Hidayatullah na geus maot. Ki muslim benda kerep nah wujudna wujud hisi. Tah eta teh bisa nurunkeun tah. Jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka kiai muslim benda kerep goer mutabarah. Naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot. Aya aturan-aturanana. Jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencet embe. Kudu make mahar. Ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae. Jeung ngaji amil geus tabat si Aceng mencet embe nya. Sabaraha kiai atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 gitu naon. Ceknya na atuh teh mah garong bae meureun kiai. Aduh, aya nu nanya teh ka kula kiai, anak teh tamat amil jadi tah mencet embe bener. Eta keur cenah ngaji Quran tamat mencet embe deui. Heeh. Pan loba amat mencet eta naon mancuna? Oh, ngancing teh kos kitu. Ngancing. Jadi lamun can dikancing eta teh pabalesat bae lamun geus dikancing, wah teh hebat. Mantap kancingna gede deui. Mun embena 5 kancingna gede berarti eta. Hutangna beuki gede engke. Eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna. Pokok jelema muriang. Aju non gitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing. Lamun teu dibakakakan muriang deui. Sakitu ge dibakakakan muriang deui. Tah mah hayang bakakak bae meureun ge kumaha sia bae eta mah atuh. Tah kolot baheula ieu. Geus teu kudu atuh lah aya bisi rugi mah. Nah, waktu lapu. Perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidia Husein aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji faqala Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidia Husein teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya wakana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar numayhan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu waqala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianahu kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah. Berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang. Itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta para tentara. Nah, wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad. Adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad. Saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad na ieu untuk naon menjanjikan aywaliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeunna sabenerna nama wallahu alam qaumun min Misra di golongan
pasukan berkuda teh aya orang Mesir, wa minal Yaman aya orang Yaman. Nah iyalah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad, kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain, dibangsakeunlah nu ngebunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad. Maksi keneh berlanjut wa kana wallahu a'lam bissawab.